Baik, kalau begitu kita akan memanggil. Kita akan bacakan dulu kok. Ya, dengan berat 200 kg berada di ring kanan, pernah KO 2 kali. pernah digelehe waktu mau pergi ke undangan. Iya. Dan pernah diperkosa sama 7 orang. Ampurannya ya. Bintang tamu pada kali ini adalah seorang perempuan, tinggal di Bandung. Lahir di Bandung. Gede di Bandung. Tapi tuh bisa bahasa Inggris. Iya. Lahir Bandung 5 September tahunnya ulah disebutkan. Ngorak kene. Alamat di Jalan Sukasari Dalam nomor 2. Tong dibacakeun pisan bisa nyusul. Oh, bisa nu nagih. Namanya misterius. Pekerjaan kuli panggung ya. Alias seniman, ya, komedian, aktris sinetron dan film layar lebar dan layar sentuh ya. Beliau pernah membintangi beberapa sinetron dan film, diantaranya Dilan. Wah, jadi kira orangnya nonton itu. Dilan hari jadi si Bibi nu eta nana geuningan. Bibi Milea. Bibi Milea. Anu nyadiakeun ieu teh si Milea teh geuningan. Nyadiakeun alat kontrasepsi gitu. Ada kalem. Karena urang nganter manehna. Nganter manehna ka bidan. Terus sinetron Awas Banyak Copet. Jadi kebetulan apanya? jadi copetnya dia. Oh, Mendadak Soleh, ya maaf. Bukan PL. Oh ya. Aku bukan PL. Oh iya, Mendadak Ustad ya. Dan Sasagon dia tukang ininya berperan di sana ya. Iya. Berperan. Tukang apa di Sasagon, Cek? Wagen Sagon. Dan juga film Sule Aini Dio. Ya, dan lain-lain, Mas. Oke. Kayaknya semua balik bintang tamu aja mah, aduh. Ya, setelah kalau begitu kita panggil saja, inilah dia Cepopon. Jadi pengen gitu lumpuh. Sana lumpuh ya sabarlah. Mendekati menopause. Cenah urang teh di dieu kan teh mana non? Single fighter. Atuh lidahun urang. Aduh. Kan enak keur pirang hiji kuduaan. Urangnya hayu. Da urangnya kuat. Si, lamun hayang ieu mah panyokotkeun jolang geus sian cai. Hah? Nah, kumaha? Asupkeun tanu merepes, asupkeun korek. Saya serahkan di nama Alban. Aku bejakeun urang mah geus 12 gitu. Jadi aman ya, Aman teh kudu Aman. merepet. Hari ieu saha kok? Eta tukang kuda rengong. Terima kasih Julia. Terima kasih, sudah Julia. mengantarkan Cepopon Ya, dengan terima selamat. kasih. Iya. Sana di kursi rodana. Mohon. Oh, banyak. Terima kasih yang sudah datang. Jangan pasang sedak, tenang. Ya. Di depan. Yang sebelah sini tolong ya parkirnya amanin, ya sebelah sini, dan tolong aduh jangan pasang sedak begitulah. Malu. Enggak enak dilihat. Ya, biasa aja. Teu kudu keprok dalam japati. Keun mah biasa. Wah, kabatur teh Cepopon ya. Ayeuna urang kenal di tahun sabaraha ayeuna 2018 ngageroana tong Cepopon. Mana Aya tuh? inovasi Cepopcorn. Oh. Jadi biar lebih meleduk gitu kan. Atau nanti dihakan ku aing di bioskop. Oh, tidak apa. Karena aku adalah tipe cewek untuk dimakan oleh siapapun. Nanti Abi mah taya tangan asal dibere DP cus. Lihat Lain Cepopon. aya awe nu kieu aya gitu Iya. nya. Abi masuk bingung kene pami ninggal Cepopon. Mohon, mana pengker mana payun. Bool sawak-awak. Teu kedah janten emutan, tong waka Aldo sareng aku atau napi penonton di Aldo Channel. Kan urut salaki atau napi salaki engke ka hareupna ge bingung. Mana hareup mana tukang. Tapi gue mah orangnya fleksibel. Hareup ngeunaheun, tukang ngeunaheun. Edek ke mana? Kan rek dihareup sudah tukang. Dewa yang dua wae. Tapi klarifikasinya sangat sedikit. Jadi ieu punten ieu emang ieu walaupun edisi berhijab, ieu bisi engke aya nu hater. Hater. Ieu meuni teu dijagi omonganna terus Apa peduli teuing, ceulah. urusan aing emang sia naon sa? Aing gitu. dengan Naon can aya eta na insan. Anger. Tidak saya. Anger token nit temi rumah mayarkeun si eta mah. Bener. Anger. Jadi inti nama mayarkeun mah.
Tapi orang kan keboga sama. Nya calon maksudnya calon. Kareng aya salaki batur atunya da kumaha. Tenan aku we teh lah. Aku we da pan akuan jalmina. Akuan. Kamari geus sendal batur di aku pan. Nya, utawa ka sendal salaki batur di aku. Urang mah jelema lempeng. Lempeng tapi aya garinyal-garinyal saeutik lah. Lain aya garinya lah sia teh anu nyakar balik. Cek kesibukan cek naon cek enak ya di bulan Agustus ayeuna kamari nyeungeut granat teh kamari. Biasa lamun bulan Agustus. Loba uleman Agustusan Oh, benernya. off air, alhamdulillah off Oh, air. hebat. Di mana-mana. Airnya. Oh, baku mah apal off air maneh? Ya, Pak. Jamu off air gitu Jamu kan. off air, jamu off air. Jamu air sama. Oh. Kudu didewasakeun lagi baru Ya. datang. Sok ngalantri bareng. Mati ku aja. Yang dilatih ku cepopon. Sekian karuat ya. Wah, mau kuat. Mau kuat. Mau kuat mere nyatuna gitu. Cepopon mah. Terus cek Kegiatannya lamun teu off air nya peureum. Sare berarti nya. Lamun teu sare nya napas. Lamun teu napas kan urang modar nya. Benar. Kegiatannya mah padat pisannya. Padat. Mohon. Pabeulit antara peureum jeung barang heyes. Hari ibak sadinten sabar kali tadi. Lamun ibak, lamun aya telepon ceuk ka dieu urang karaokean. Karek mandi lamun omah henteu mani we sapoe. Jadi lamun awa telepon mah kajen sabulan teu mani eta teh. Teu teuing sabulan mah kok. Terus pami ibak ece nu digosok mana heula? Ya kudu jujur atau palsu. Jujur we, cek. Ari awewe mah nya modalna atuh. Oh eta. Modalna. Make ciduh saeutik teu. Make ciduh. Siapa kamana we? Manya mani ku cido. Ge ku cai. Aya oge ku keusik, cokot keusik gitu tah. Geus karasa sepet jeung geusrak eta geus bersih. Waas eta mun ku kesik panto kobohina aing beresnya. Nah, panto koboy apaan ieu modal awewe mah? Oh. Sok ka mana wae. Oh, mun ge panto koboy pan kitu. Panto koboy. Nya. Jadi kegiatan ece mah berartinya off air merenya. Off air. Eta ngaper teh cek ngabodor atau main naon gitu? Tahlilan. Goblok tahlilan. Bintang tamu ieu mah lamun ditanya teh jiga nu keheul ka urang teh. Tenang dari bahanan atuh di dieu mah. Pajarkeun teh cenah emang sia teu apal kegiatan aing cenah kitu ka urang teh. Api-apina urang teh apal. Emang kegiatan naon deui kecuali kan aya grup ya, kadang aya grup, kadang solo karir. Sok dibawaan kitu ku grup. Kadang-kadang. Lamun urang geus ngecebrek wae, karek dibawaan ku jaja jeung tidak Curhat. Ini simpang 5 nya, Cek. Simpang 5. Sabaraha urang eta teh? Ngan nya sama tiluan di Bandung. Oh. Da Anton ke di Sule, Pak. Jadi tinggal tiluan di Bandung. Tapi insya Allah tiluan ge rame lah. Insyaallah Eta pilih bade ngulam mohon nya. Mangga tiasa simpang 5 ka Cepopon atau napi ka manajerna. Ka abi we me abi otengna gede. Oh mohon. Saya manajer taya. Taya. Neng otengna pugu. Kurang alas si Aki jeung Mang Jaja mah. Bener. Tuman. Eta Ki Daus masih gitu, Cek. Masih kokoloten gitu. Kokong. Masih teroba-roba. Jadi alhamdulillah lah. Kadang-kadang aya wae nya dalam mutenabe atuh moal beuh urang teh. Tah samodal 3 orang dieu gitu. Ya, itu menit tapi nu nonton ka dieu we, ka dieu. Ka dieu. Di dieu. Teh, wios. Tah cari sepitan mah wios ku abi orang sepitan. Mohon pilih bade ya kehilangan bujang ka dieu. Sok di dia. Jalanna kumaha Cek caritankeun Di Cek. perjalanan komedian teh sekolah baheula di mana gitu. Ari sekolah kan di SMK Negeri 10. Jadi SMP mah abi cupu bener-bener cupu. Jadi zaman SMP cek guru kesenian mata aneheun. Jadi aya tes kesenian kan di tes lagu. Teu bisa cicing hateup tiba-tiba kolot kan orang tua nyuruh ka SMK 10. Tapi teu mungkin lah bodi kieu jurusan tari gitu ya. Adinya merece teh mulai wanter. Kalau laki sesebret begitu. Acan. Masih kene. Acan masih kene
urang teu payu di SMKI nya. Oh. Bahkan teh boga kabogo aja di SMKI. Oh. Lain teh payung bareng pilih heuh mah. Dipilih Tapi pasti. emang budak teater teu baru kabogo di SMKI boga kabogona di luar non sakola. Oh, gitu. Ya, Gitu. ya. Di SMKI abi sangkatan jeung Haji Oni, Haji Sule, Sarukses nya. Batur mah. Tapi nya. ojo ge sukses. Iya. Sukses ojo ge. Isuk-isuk dagang suuk, barangnya dagang es. Tapi bener angkatan abinya saruksesnya jadi janda jeung duda kabeh anak. Oh, benar. Bener. Jara di duda, jara di janda. Jadi punten ini anu teh. Insyaallah ibak heula teu. Nami. Asep. Asep naon? Asep. Bohong. Lain eta asa di dia mah. Asep buadog geurang di apa. Ya. Nah, apa dia Nah, make disebut Asep buadog nah. lain Asep Chihuahua gitu. Meserem. Oh, meh serem. Buldog 4 serem. Sok ngegel gitu. Nya teu. Jadi preman teu biasa. Nya. Tak namina harus. Tapi merenang rieuna mah anghora beurnya. Aduh. Nah, Kang Asep Bulldog mohon. Mohon. Ieu teh bandar ieu lakbet. Lakbet. Doma ya. Doma lakbet tapi. Nuhun Kang Asep. Nuh, hati-hati. Asep lain meni nurutan Kiki leumpangna ngagepoynya. Tamol kabita tuh, Sep. Kata teh Sep, kata teh tukang masak di dia tuh di kafe. Sep Saripudin. Nya. Asep eta mah. Asep eta mah. Asep. Jangan kayaknya tapi hidung-hidung bisa jadi Sep. Anak. Justru kudu nu hideung. Nya. Nya ngarasarua jeung katel. Nah, mangga Cek di atana teh dilat-lat tenang we Cek. Sampai di mandikan heula. Oke, kita lanjut kembali. Nah, gimana Cek tadi? Di SMK 10. Abi teh angkatan anu 4 tahun terakhir. Oh, jadi baru 4 tahun Cek Ya, sekolah teh. 4 tahun. Teu bosan eta sekolah 4 tahun. Sebenarnya mah bosen sih, tapi rea suka dukana lamun zaman kan ayo zaman bareto mah Ya. geuningan lamun di Bandung teh budak SMA maba teh kan ka diskotik aya nu di daerah Ciamplas. Tinggal di zaman cepopon mabal geus ka diskotik. Cek urang baheula SMP naon mabal dingdong Cek. Tengenkeun lah dingdong SMA kan nu di Bandung ka Studio Is nya. Abi di SMK Ciwasra kan. Mun mabal, hoream pelajaran titilaras atau pelajaran matematika, lompat nyebrang jalan tol. Uduh di parahu. Di tengah sawah. Aja bener. Jadi emang sekolahnya di daerah Ciwastra. Jadi ayeuna ku artis-artis seniman Jawa Barat ku Ega Robot, ku Teh Neneng Fitri, ku saha. Abi pernah ka Cabok tah, zaman bae teh mah kan. Main cabok. Palingan baru nepi ka ieu. Lain pernah nyabok ieu mah. Menang niup. Jadi ku senior aja teh. Senior, beres 4 tahun tidinya, lanjut ka STSI. Oh, STSI. Sekolah Tinggi Seni Indonesia teh nya nu di Buah Batu abi da apal eta mah sok ngaliwat tadi. Eta mah sekolah favorit. Temannya dari Ozek ke Cepopon. Benar. Jurusan titernya. Galak pisan, ya Galak Cepopon mah. Sugan teh moal jadi balad atuh da ayeuna mah ampun. Jadi hoa kadua ngawin teh ieu mah. Eta urang dahar harita di Ranca Upas teh. Danpur pan urang danpur Nya, ya. urang teh biasa dahar teh datu ieu. Kenapa kamu makan caman cemen cenah gitu. Biasa pakai kuah cek urang teh. Eta mah kopi dibanyurkeun hur. Tah geus make kuah kuai. Tah kalakuan ieu tah. Eta urang mah tapi bener. Membekas gitu nya, Membekas katanya di hati teh. Cek perjalanan Ece sampai Ece jadi komedian, bisa tampil di TV, terus bisa dikenal orang. Teu nya. Perjalanannya gimana, Cek? Teu nyangkanya da teu aya niat da abi ngarasa biasa-biasa wae abi mah lain. Padahal luar biasa nya ceritanya. Lain artis, lain seniman ya. Abi mah bakat butuh we. Oh. Dan kamari oge kan sampai alhamdulillah masuk film nu box office kan Dilan gitu. Ya. Sampai 3 film langsung dikontrak ke Jakarta. Dapat oge bonusna kan. Abi mah kubutuh we da lamun teu butuh duit mah teu hayang abi kitu we. Lain gitu Ece, batur ge nempo eta nempo ke kredibilitas Ece, terus ke eksisan Ece. Daman mungkin langsung comot gitu Cek. Eta teh. Da loba nu gendut lebih ti Ece, da loba. Tapi kan ada sarua.
Tapi nah aja nu sukses gitu. Awal kan main di seni tradisi ya, seni longser tiba-tiba masuk sasagon. Masuk sasagon abi can bisa nanaon ngabodor harita jeung nu seniman edan jeung bos dadar sunaria. Bos eta teh edan. Aduh, jeung Pak Setruna. Setruna edan. Jeung si Ohang, Anton Abok. Tamun Anton Abok mah nya apa urang edan. Tapi edan abi nu teu bisa nanaon gitu kan. Tiba-tiba abi dicokot kawah Chandra di muka teh tah sasagon digodog simpang 5. Kulitnya kan melepuh gitu digodog teh. Lain mah buduk ge. Nya baheula abi nonton DCT nya dina sasagon. Nya. Eta DCT aduh cinta ya apa ninggelis pisan. Siga Manohara tuh. Nya. Emang bener. Di kajauhan Manohara, di kadeketan manu cingkleng jadi. Nah, lamun si Aldo nonton sasagon baheula teh pasti mawahen body we. Da sok hurik parsuguna. Urang geus GR. Bawa si Aldo haluna ka urang. Hurik, sok hurik suguna. Bener urang upat iman. Tapi yang perlu diketahui Cepopon itu orangnya sangat baik yang saya kenal. Galak urang juga sebenarnya. Sampai kalau Tapi cek abi mah Ece nu paling baik. Sampai di Baledog bisa aja mah kurang tak tuh. Baik. Gogo eta mah gogo baik. Ada. Benar sih. Jadi orangnya humble. Cepopon itu tidak menganggap senior dirinya senior. Humble komplit lah. Ya. Timbal. Jadi meureun abi mah ngarasa abi jelemana lu jual gua beli. Ya, Jadi lamun gitu. aya nu bager, abi bisa lebih bager. Tapi lamun aya nu jahat, abi bisa lebih jadi monster. Kebayang. Contoh. Kebayang kan jadi monster. Orang jadi hul. Contohnya ayeuna sebagai single mother, urang mah Can jadi monster geus kieu kamu jadi monster bayangin. Kebayang beneran. urang mah. Tapi Cepopon elehna ku buah leunca. Di kieu-kieu we. Ya. Jadi orang duaan mah kasup pisan ke Cepopon. Asuh. Kadidi. Ka batur mah galak, ka urang mah nyaah pisan nu ngaranna Cepopon. Asuh kanyusuan jadi Pangijeng budak dua ieu mah nyusuan wae. Memang aing teh anak tuyul teh. Rampus. Eta. Jadi sebenarnya hoki oge lamun cek urang nya, Cepopon itu. Jadi di Bandung itu memang jarang perempuan yang memang yang ngagebrus gitu nya. Istilahna mah Cepopon mah kalau di panggung gitu karasa kurang. Ya. Daek di kukumaha gitu. Betul. Istilahnya lain di kukumaha teh lain di galei teh lain. Maksud model kurang ieu teh cokot we jolang pasrah gitu karena dia tuh ikhlas gitu. Ikhlas karena itu untuk ikhlas. menghibur seperti itu. Karena dia ikhlas karena ada yang baper kan. Oh, ada yang gede amat, Ce. Banyak yang baper, Ce, itu. Soalnya melaina naonnya kan orang aya minimalnya walaupun abi teu balik sekolah, Ya. aya nu nerap. Ya. Lamun urang hayang diajar konsisten karo Ya. hiji naonnya namana teh profesi. Bener. Tong asa-asa ibaratnya lamun urang kudu jadi cai, Ya. urang diabuskeun ka teko, diabuskeun ka cangkir, diabuskeun ka emer kudu daek wae. Ya. Tong jadi cai tapi diabuskeun ka cangkir bisa Ya. mudah gitu. Jadi Benar, tahu benar. takaran lah. Oh, eta ilmu. Ternyata ilmu Cepopon bisa ngomong bener sih teh geuningan. Pinter. Ngapalkeun ge 40 poe eta muka tina Google tah. Sakit tuh ngapal Bisa gitu. Gila. Benar ya. Nah, Najan ya kayaknya istilahnya mah model Omong kena jadi irung aing leutik. lain. Najan tina kaluar tina bujur hayam, tapi lamun ngaranna enog nya. Bermanfaat. Betul. Iya, kaluar tina bujur muning misalnya. Nya. Kan ada itu mah ayap artis Heeh. Saskia naon? Gotik. Gotik, tamun Ya. ieu mah Cepopon gomun. Naon gomun? Goyang muning ieu mah. Tapi di dia bejakeun ieu kan
Aldo channel subscribe-na geus banyak pisan. Ya. Jadi lamun hayang ningali lagu Cepopon, Oh, iya, benar, buka benar. YouTube Oh, iya. Omat Sanguan. Omat Sanguan. Aktifkan RBT-nya. Nah, eta. Lagu kan no. Sanguan omat sanguan mantana. Nah, Ya, saya. eta. Mantana geresi. Oke, kudu diputer dong. Putar. Abatuan. Terenannya. Ayo nya teh nanaon. Ulah di band tapi ku itu. Moal. Orang kebejakeun. Nyanyi atau langsung? Oh, hayu. Apa aja mana? Tekudu ngarepotkeun. Benar. Geus urang nyanyihin da guru we nya. Sudah atau coba jadi guru. Nah, ya, tadi perjalanan masuk ke komedi seperti itu karena awalnya sekolahnya bala di SMK Tensa Tolo Ya. nya. Terus kenapa Ece memilih komedi? Kenapa Ece tidak memilih Komedo gitu misalnya. Komedo penyawat. Kenapa tidak memilih Ece sebagai aktris film saja misalkan atau jadi model Misalnya misalkan? ke Arab Saudi jadi TKW gitu. Pernah urang daftar jadi TKW. Wah, pernah. Urang pernah donnya aya satu titik don, Ya. ayeuna daftar di TKW. Edek tere asup ke karantina geus tes ieu tes itu, tapi dipikir deui, aduh sieun wirangnya ka TKW ka Arab. Nah, Kan mun di TKW sok diperkosa sieun eueuh nu merkosa urang. Jadi urang balik deui. Enggak sih. Suka baru aja aduh. suka tes di tes bahasa Inggris, tes bahasa Arab. Urang masih jadi eueuh nu merkosa. Jadi kredibilitas orang jatuh gitu. Benar harus Eta Ece lamun sapoe eueuh nu merkosa kumaha eta Ece? Jangan gitu. jadi gitu nyecenya benar. Jangan. Iyalah gitu acara loba-loba kasieun. Ya. Ai batur mah kasieun atuh ya. Jadi dibalik berarti. Dibalik. Dibalik. Eta Da eta. abi oge basa keur kan itu ka umroh. Non. Aya Arab teh halal halal. No. No. Ada bungeun. Onta bona oge. Ulah ce bisi kepan aja ayeuna teh single gitu. Tapi sih mereka anu wadaikeun ka ce bisi kecewa, bisi kecewa. Terus Ece boga tipe teh lamun boga salaki deui Ce. Heeh. Aya pasti tiap istri, tiap wanoja aya tipe anu diidam-idamkan. Nu intina mah nu bager, anu soleh, jeung anu Tanggung jawab. boga duit jeung teu impoten. Oh nya. Naon rea duit tapi impoten untuk apa? Jadi kudu seimbang. Siapa yang akan ngebrewek? Jadi kudu seimbang antara nafkah lahir jeung nafkah batin. Betul. Tong nafkah lahir, ari batin kan kudu ngundang di Brondong mah tuh untuk apa? Ada mungkin sedikit trauma gitu. Iya. Pernah sama Brondong Ya. ya Ce? Oh tidak. Tidak terselamatkan. Aing ngapal aing. Baik. Dulu dia punya manuk piit. Tiba-tiba punya galudra. Karena si Garuda ini sudah gacor. Ce, pengalaman berkesenian Ce. Anu paling mengesankan, anu paling jauh gitu nabok Kemana Ce? Ngabodor gitu. Jawa Barat sampai ke pelosok sering, malah jeung Aldo jeung aku sering. Tapi anu sampai jauh mah abi mah can siga aku jeung Aldo nu sampekeun ka Eropa ieu karek paling sampai Malaysia lah. Oh iya Malaysia Ece ya. Oh iya Malaysia palingan balik diri itu tongkong Ece kuat bararet di setrika di situ. Dicambuk. Daker pangi mun ka pangi dia. Jeung ieu kan kamari beres lebaran ka Pontianak. Oh punya Pontianak. Pontianak Ya, terus ya. insya Allah awal Oktober ke pedalaman Kalimantan Ya. aya namanya Kasangau. Kesangau. Kasangau. Resan Ece di Sangau mah. Aya naon? Jadi mau nanaon teh pasti di Sangoan. program mereka dan lagu gue nya Omat Sangoan. Cita-cita mah program teh yang kiluan eta teh jeung Ece. Ya. Nya. Kayak orang Ngan keputusan Ece beakeun dahareun pasti ku Ece. Jadi pengalaman lah. Ai
pengalaman percayanya pengalaman aja mah gitu Percaya malah Dia mau ditanya orang rarandaan di tahun sabaraha. ada kan tadi makarir heula kakara koror Ulah wakarana, ece bobogohan we tahun sabaraha. Yurang raba, nggak sanggup nanti kasih